lain aya namanya otak jelema teh geus loba nu palalinter tapi bodoh nya aing mah aya nu nyebutkeun kieu cenah tah pade dieu mah henteu becus memimpin Jawa Barat jeung kalah menindas masyarakat rakyat gitunya. Aya dipikir ku aing di mana menindasna nya di mana naon teh menindas masyarakat ataupun kumaha nya aing mah sok lieur sakapeung mah euy. Jadi eta nyebutkeun teu becus mimpin Jawa Barat. Lamun aing sorangan jujur koploknya ku sia darengekeun ieu. Aing mah boro-boro arek nguruskeun rakyat anu loba nya. Aing mah nguruskeun pamajikan ge lieur. Komo lamun nguruskeun rakyat. Tah anu ngomong kitu teh berarti geus bisa ceuk aing tapi sia geus bisa ngurus keluarga sia acan. Da hese anjing jadi pemimpin teh atuh. Nyebutkeun arti eta mending ngarareunah majarkeun Padedi cenah teu becus mimpin Jawa Barat jeung menindas masyarakat. Di mana menindasna aya ditinggali ku aing mah nya. Padedi teh loba ngabantuan dina nanaon ge na eueuh nu bersyukur hirup teh ari sia. Aing mah lamun aing komo merasa dibantuan lah ku Padedi misalnya aing mah rek bersyukur aing mah tapi aing mah teu kitu da aing mah bisa kene usaha goblok. Aing arek kulina naon ge aing becus nu penting aya kadaek jelema mah sakitu hade ari ngomong teh koplok sia teh ulah ka mana wae sia mah kutara ngopi anjing sia mah cik baraleg atuh ngomong teh eta teh pamimpin goblok mending ngarareunah sia mah geus cek aing mah ayeuna mah mendingan ngopi di kebon tanya mun boga kebon si anjing ngopi di kebon tah jeung rokok anjing geus malah pamikiran usaha we uruskeun rumah tangga sia anjing ah teu baleg sia we sakitu teh aing mah ulah loba timpi kaseurieun nya da aing mah jujur ngadenge jelema nu ngomong kitu teh hayang seuri kawas nu bisa we sia anjing mimpin rumah tangga can becus ya we anjing teh